ketika orang keur sujud deketnya sarta ka Gusti sebab orang dek nempelkeun beungeut kana taneuh mun deuk menta orang keur sujud ka Allah keur sujud Kangjeng Nabi ka kuping doana la usyi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsi keur sujud Kangjeng Nabi a'udzu keur sujud Kangjeng Nabi a'udzu biridaka min sukhdika wa bi mu'amatika ridha mu'afatika la usisanan alika anta kama asnaita ala nafsik Kangjeng Nabi keur sujud kan maca eta ya Allah ya Rabb urang ge mantak naon sih urang keur sujud majikan kan ngadengekeun wah kaji kunaon ceri majikan ge bagdana milu nya ge milu cerik ajeuna urang hayang ceuri bae sia naon milu cerik di kakak itu cerik bari sujud hayang naon goblok peta keur sujud urang naon kabutuh urang masyaallah ar-raki'un as-sajidun salat beungeut tuh sakieu mulyana dimumulai ku urang tapi didek dipake sujud geus sorga iyalah ar-raki'un as-sajidun masyaallah al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar al-hamidun anu mararuji kabeh ka Allah ala kulli hal setiap situasi jeung kondisi kumaha bae selalu muji ka Gusti Allah jelema anu muji ka Gusti Allah dek teu muji kumaha tuh dek teu muji kumaha sebenarnya mah ka Gusti Allah urang teh eueuh ka aya nang Allah ya Allah ya Rabb alhamdulillah diayakeun geus aya di hirupan Gusti alhamdulillah abdi teh diurus ku Gusti sanggeus diurus urang sehat alhamdulillah dibere sehat geus sehat tepan karasa kuari dahareun nu amis karasa amis nu asin karasa asin pahit karasa pahit peuheur karasa peuheur eta kan ngaranna sehat bukos kitu teh Gusti alhamdulillah peuting karasa peuting beurang karasa beurang pan kadang-kadang jelema teh sehat bah beurang teu karasa beurang peuting teu karasa peuting teh sehat ngaranna ieu mah sehat alhamdulillah muji ka Allah ya Allah ya Rabb ketika orang dibere gering sales mah masih muji alhamdulillah lah sapira sales mah batur mah lumpuh urang dibere laleles tapi bisa kere lempang alhamdulillah Gusti kakarek dibere leles batur mah geus teu bisa lempang dibere orang geus teu bisa lempang alhamdulillah Gusti batur mah teu bisa diuk abdi mah diuk bisa keneh bisa urang teh mah diuk bukan bisa diuk tapi teu bisa lempang alhamdulillah batur geus bisa diuk acat bari mah bisa ngedeng doang tapi robah mah bisa batur bae teu bisa robah-robah can abdi mah ya alhamdulillah ngedeng mah bisa robah bisa ngomong mah ngeunah kadak dibere pararanas beungeut bae ge batuk saeutik maju bae teruskeun salat neng bilang aing mah geus baal salat bongan ku Allah dibere gering Gusti Allah tolol teh budak ku aing nyoba kasihan muji terus ka Gusti Allah alhamdulillah li'anna Allah akhbara an ahli al-jannah bi annahum yahmiduna Allah ta'ala sebab Allah ngabejaan ka urang kabehan tentang ahli surga bahwa ahli surga teh maruji selalu ka Gusti Allah dina Al-Qur'an dijelaskan wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin
selalu maca alhamdulillahirabbil alamin wa akhiru da'wahum tungtung undanganana ucapanana ahli surga alhamdulillahirabbil alamin. Kanjeng Nabi kana nabi idza ta'ul amru yasru qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Idza ta'ul amru bi kurhi qala alhamdulillahi ala kulli hal. Lamun Kangjeng kadatangan perkara nu ngabungahkeun macana alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tapi lamun nilai perkara kadatangan hiji perkara pika embungan macana alhamdulillahi ala kulli hal. Ya Allah ya Rabb, Masya Allah tuh ya. Awwalu man yud'a ila al-jannah yaumal qiyamah alladzina yahmiduna Allah ala kulli hal fis-sarra'i wad-dharra. Pangheulana jelema anu disambut, anu digerokeun, anu diprioritaskeun ila jannah ka surga yaumal qiyamah, jaga di poe kiamat, alladzina yahmiduna Allah ala kulli hal. Jelema-jelema anu maruji ka Allah tina setiap tingkah bisarra wad-dharra. Kabeh ge atunan Allah tinggal muji bae geus ka Gusti Allah. Mun hayang pangheulana digerokeun ka surga geus bae urang selalu bersyukur muji ka Gusti Allah dengan bahasa alhamdulillahirabbil alamin. Sok biasakeun ti kuari. Hiji at-taibun, dua al-abidun, tilu al-hamidun. As-saihun nomor kaopatna. As-saihun teh ditafsiran ku Imam Jalal teh as-saimun nu pararuasa kabeh. Ya Allah. Padahal asal nama saihun teh anu nyuksruk berangkat ninggalkeun lembur dalam rangka ibadah. Bahasa kerenna mah berkelana, tapi berkelanana lain yangan ani. Iya mah berkelana si seuri heran aing mah. Iya mah berkelana ibadah ya Karim ya Allah. As-saihu jelema-jelema nu ninggalkeun lembur ibadah ka Gusti Allah. Keberanian si Imam Jalal nafsiran as-saihun wa as-saimun. Oh, lantaran jelema anu puasa teh kapan ninggalkeun kangenahan dahar, kangenahan minum, kangenahan jima, ku ninggalkeun dahar minum jima, maka sarua jeung jelema anu beberangkatan ti imahna. Ketika jelema berangkat ti imahna menuju satu daerah eta teh kapan ninggalkeun kesenangan-kesenangan. Sapoe dua poe mah kadang bekal aya keneh, tilu poe pat poe bakal aya keneh. Tapi kabla ditu malaza adalah geus bekal. Ketika geus bekal nyana tawakkaltu ala Allah. Na eta saihun nu puasa ge kan kitu. Sanajan teu ngomong ka Gusti Allah sarua jeung kieu Gusti, abdi teh ieu teh dibere sehat ku Gusti, tapi abdi ayeuna erek ninggalkeun heula dahar, ninggalkeun heula nginum, ninggalkeun heula pamajikan jibah moal. Lantaran abdi teh ieu teh rek berangkat ka Gusti, ieu mah hayang menang ridho Gusti.
padahal madahar halal, minum halal, jima halal, tapi abdi hayang ngadeketkeun diri melalui pepegatan ala kadar datang ka magrib. Ai geus magrib mah abdi ge eta mah qada. Daharna ge eta mah nu biasa sapiring jadi 3 piring. Ai sia naonan goblok cek Allah. Ai ini pepegatan ulah rosa teuy gatu magribna. Hampura bae Gusti mah. Tah eta kan pepegatan tagarana saihun. Oh, jadi atuh majaz. Majaz lah cek ahli bayan mah. Teh saihun. Wow, gede ganjaranana. Was. Senin, Kemis atau Rajab, ya saihun ngaran. Puguh Ramadan. Surga. Ya Allah. Sakitu ge dibejaan. Komo mun teu beja engke sia mah nyedekeun ka aing di akhirat, nyedekeun begitu ku malaikat ditimbang balu puasa Rajaban bongana ki uci teu ngabejaan mana tak ki ucina tolol ya aing ke di akhirat di demo ku sia aing kitu mah geus ngabejaan aing datang aya naon jojoakan aya naon nah teu dibejaan teu dibejaan naon bos Rajab ulah ngirung atuh sia ngomongna saya orang ngiru ngomong nah itu aing malah hanya deket ke sia as-saihun ya Allah ya Rabb ya nomor kahiji as-saimun tapi wakil cek sakal mah ieu dina hadis cek dina hadis siyahatu ummati as-shaum tadi atawa talabatul ilmi jelema nu neangan ilmu agama eta adalah saihun ninggalkeun lemburna ti Belaraja ti Cisoka ti SPT Espatan ti Bogor ya dikurokeun suka taneuh nah suka bumi maksudna pan digelag-lagasna ninggalkeun lembur ngaji neangan ilmu Allah saihun surga eta keur carita masih keneh saprovinsi urang lewat Jawa Tengah Jawa Timur makin jauh makin gede ganjaran wah cenah urang mah kamisro wah habis di jero cangro kacang di jero sukro suuk di jero babari comro oncom urang Sunda mah babari nyieun ngaran teh babari cilok aci dicolok cireng aci digoreng ya babari jasa geus aduh nyieun ngaran sadaek-daek bae ha aya deui basreng baso digoreng macam-macam disebut jauh tinggalin zaman tah saihun teh talabatul ilmi santri-santrian sebab yantaqiluna min baladin ila baladin fi talabihi katilu saihun te al-guzat al-mujahiduna fi sabilillah jelema nu perang ngaluhurkeun agama Allah masya Allah saihun Kangjeng Nabi idzan tana minal ukli wal syurbi wal wiqai wasada ala nafsi abwaba syahawatin fatahat alaihi abwabul hikmah wa tajallat lahu anwaru alimil alamil jalal
saihun teh jelema-jelema anu pararuasa ninggalkeun dahar nginum jima hayang meunang ridho Allah berarti nya pepegatan jeung kalazatan dunia di mana-mana jelema nahan dahar nahan nginum nahar jima jeung nahan jima jeung pemajikanana nutup lawang syahwat cakang jeung Nabi eta teh bakalin fatahat salaya babul hikmah bakal kabuka lawang-lawang hikmah wa tajallat lahu anwaru alamil jalal bakal ebre cahaya alam jalal mentak cakang jeung Nabi leuletikana kieu bae heula man akhlasa lillah arba'ina sobahan zaharat yanabi'ul hikmah min qalbihi ala lisan saha jelema anu ngamurnikeun ngaikhlaskeun ngabersihkeun tina dahar nginum jeung jima puasa 40 poe bae bakal zaharat yanabi'ul hikmah lahirlah sumran-sumran hikmah timbul tidak kolbukna bakal kana lisan engke lisanna bakal dibimbing ku Gusti Allah sebab kolbuna bersih 40 poe ulah dahar ulah nginum ulah jima jeung pemajikan 40 poe 40 peuting paeh bisa lain hajulah sakaligus peutingna saeutik bae berang tapak ngaran tapak ya Allah ya Rabbi abdi teh terik belajar tapa we dina bulan Rajab teh di pepegatan heula jeung sangu jeung nginum jeung jima peutingna ala kadar be urang teh lobakeun tafakur ka Gusti Allah tadarruk ka Gusti 40 poe coba ge ieu cakang jeung Nabi man akhlasa lillah arba'ina sobahan 40 poe bersihan zaharat ya nabi'ul hikmah bakal lahir sumran-sumran berhikmah geus omongan urang teh anu tatadina ku pamajikan tilok didenge ku ari mah didenge tatadina pan pamajikan ka batur mah kadang kana kasalaki mah tilok asal-asal ki ngomong mah ngajebian jeh salon jeh kitu benak pan urangnya coba ge 40 poe urang tapak pamajikan ge ujianana nampe di orang coba kak ngomong sih kak abdi asana rindu Masya Allah eta bersihan 40 poe saihun ngaran Masya Allah jadi engkena lamun geus berhikmah min qalbihi ala lisani atuh payasiru minas saihina fi alami jalalillah al muntaqilam takirina min maqamin ila maqamin wa min darjatin ila darjatin jadi engkena kasupkeun nanya ngalalakona fi alamir ruhaniyah mindahkeun alam jasad ke alam ruhani atuh kudu ditapaan iyalah ngaranna saihun di Bani Israel baheula teh aya hiji perguruan di mana-mana asup kadinya guru ruhani kita puasa tapang ngaranna riyadhah 40 poe 40 peuting lanjut ku ari ge masih bala di Israel di Bani Israel asal geus tapa 40 peuting deuleu jeung degena berubah ambeuna berubah ku ari geus jadi aya di alam ruhan hebat eta perguruan ruhani mun ku ari thariqah nu asli. Nah aya hiji jelema asup kadinya eta teh bagi teh tukang zina lacut mabok aing asup ke perguruan ieu lah
riyadhahnya 40 peting biasa bae cara itu sesuai jeung aturan guruna. Baturna lah lulus nya mah henteu. Batur lulus nya mah henteu. Dedeuleun batur geus beda, dedengean geus beda. Perasaan geus beda nya mah tetep bae ngabagen. Laporan ka guruna, cenah cak Kangjeng Nabi man akhlasa lillah arba'ina subahan yuharat yanabiul hikmah min qalbi ala lisan kula geus kurang kumaha cak cenah ieu geus ninggalkeun lembur, ninggalkeun dahar, ninggalkeun nginum, ninggalkeun jima, tapi kok batur lalu lulus kula henteu. Mana ucapan Kangjeng? Bau nungtutnya na. Cak guruna tenang. Dipandian ku guruna. Pandian doa bareng di guru. Pareum sia. Doakeun ku guruna. Di mana ieu sih kasalahanana menta ka Gusti Allah ya Rabb ieu budak teh hayang bener tapi ieu geus diridahan 40 peting masih keneh di mana kasalahanana dibere ilham ternyata orangnya anak jadah anak zina bahkan indungna masih zina keneh ieu gangguanna ti indung gangguanna ti indung langsung didatangan ku guruna nyai wah order ya jadi siapa tuh nyokan pakai sorban meren anggap order baik kecuali si eta los aduh yaksi bangsa ada babernya lu datang teh pajadek mau order naon iya kalengitan anak leungit cek anak kubu waduh tukang neangan order lain masalah gitu bi anak aya di pesantren kula di pesantren sanunita teh budak pondok aing mah teu sudi terido oh paingan tuh kan jadi ieu budak teu nepi-nepi teh eueuh ridho ti indung iya cek manehanana ieu anu jadi cikal bakal ngalanjutkeun perjuangan naon lah pokoknya perjuangan maksudnya perjuangan naon bisnis non migas oh ya anak kula wareng pesantren paingan kula teh angan nu bae tah mah ridokeun bae nya binya ridokeun anak geus pesantren di imah di ditu bahkan geus 40 bener leungit geus 40 poe ieu ngajakan apa hayang sorangan manehanana hayang mengabdikeun diri ka Gusti Allah lantaran kaya miskin beungar nu kukumaha ge bakal pae becek man lah mani ngabdikeun diri bae ayeuna riyadhah masyaallah teh budak ku suci-suci teuing pikiranana padahal dibere dahar tina hasil non migas tapi ya budak naon gitu jadi bagus saya tuh diridokeun atuh geus itu sabodo jana dek ibadah ka Gusti Allah balik deui geus diridokeun ngadoa deui memeh ngadoa cik anakna mama abdi kuari geus berubah pemikiran abdi dedeuleuna indung tah itu udah jadi urang deuk usaha mantek ngajenjes indung ditoler-toler mah urang dek naon indung tak indung pengabdian urang ka Allah tapi wasilahna kudu aya ridho indung birrul walidain masyaallah cak guru da teh sia perasaan we kuari mah geus hayang naon cenah hayang jeung Allah tah eta geus teu hayang diberenan teu hayang abi mah geus jeung Allah tah urang teh ibadah supaya datang ka dinya tah supaya datang perasaan teh jeung Allah urang mah dongeng doang pan atuh dongeng doang mah riyadhah henteu naon henteu kita puasa Senin Kemis bolos kita puasa Rajab bolos kita Ramadan hampir teu kumaha asa ieu
Masya Allah indah ya ka makom ruhani. Kurang puasa beta puasa nyetikan tapi dahar mah dahar tetap minum tapi seetik. Oh beda ge perasaan lain deui dedelan lain deui aju embung ka mana-mana embung ka mana-mana sayhud tuh kan ya kari lailah jelema mukmin anu bakal dibubungah ku surga 8. Nomor kahiji at-taibun, nomor kedua al-abidun, nomor katilu al-hamidun, nomor kaopat al-asaihun jelema nu pararuasa ninggalkeun kalazatan dunia menuju ridho Allah atawa talabatul ilmi ninggalkeun lembur demi untuk meraih ridho Allah melalui ilmu Allah. Teu asup salian teh ilmu Allah mah ilmu tekan kabagi dua aya ilmu dunia aya ilmu akhirat. Nu dimaksud di ilmu akhirat. Ilmu dunia mah kacau bae. Ilmu dunia nama ilmu dunia nu lain ilmu akhirat. Ilmu dunia kacau ieu bae ilmu akhirat. Atawa guzat al-mujahiduna fi sabilillah. Mantap Kangjeng Nabi Isa disebut Masih Saihun Masih Isa al-Masih ibnu Maryam Isa Masih teh nya nama teu boga tempat. Kangjeng Nabi Isa mah teu boga tempat tinggal. Matak lempang we terus sama dakwah terus. Masih ibnu Maryam teu boga tempat. Mantak kurang kuari riweuh amat teu boga tempat bagi kudu membingung. Kangjeng Nabi Isa mah teu boga. Teu bogaeun sajengkal aca. Ya Allah. Nu laloba ge ditaringgalkeun ku urang geus itu urang kumaha Allah bae. Cenah dibere alhamdulillah, teu dibere alhamdulillah. Tah supaya datang ka dinya tah. Hes. Karena bala lener tuh. Budak jasana aing mah teu pernah ngawakafkeun eta ka masjid. Kok pajar wakaf bae. Ieu tuh bapak kolot wakaf. Atuh kunaon teu bebeja ka aing ka bapak kolot jigo. Kahayang aing bapak kolot ngawakafkeun atuh bebeja ka aing. Geus bae masjid dijual. Masya Allah kayak lain nambahan wakaf pendahan ngejual wakaf. Lalakon lamun geus caritakeun alam ruhani teh kapan kudu aya anu ngatur tentang ruhani ngaranna eta teh ilmu batin. Ngurusan ilmu zahir mah gampang kadeuleu ku mata tapi ngurusan ruhani mah anu bahayana jelema anu encan usul ka Gusti Allah geus milu-milu ngurusan batur ngabeat kita zikir milu thariqah ka manehanana dengan catatan kena mayar maharna make emas goblok meureun. Ruhani sih make mahar iknat mah geus kitu bae. Eta loba murid kitu abeh loba murid aya loba murid bapana alhamdulillah balum mere salah atau aing mah yang loba murid teh lain masalah aya dibere abeh agung abah agung aing kulobaan mangke salah. Lumantak mun encan usul ilallah ulah osok ngabeat batur sorangan deh lah. Sorangan geus datang ka mana perasaanana aju aya tanda jelema nu geus usul teh aya tanda minimal 3 tanda minimal geus teu bisa dibohongan. Geus ketika aya jelema nu ngasup-ngasupkeun thariqah saha guruna anu kan aya tanda. Aduh karunya amat eta takabur itu budak
ngasup-ngasupkeun thariqah cek janakeun ibadah ka urusan aya syariat thariqah mah lain kudu geus usul ya tuh usul nyaho tama iwal ti Allah kan aya tanda tangkal ge dipelakeun sirungan kadeuleu kurang sirungan ajo kembangan kadeuleu jubuahan atuh sarua teh ge ku ahlina mah kanyahoan tah ieu kan ku ari loba thariqah kajajaden main beat bae make emas sekali beat 10 gram atau sapi hiji teu mah ilmu jurig teh bagus gitu mah atau nanti ceri bakalah asal balai zikir we ulah atas nama thariqah setungtung make atas nama thariqah make aturan ikan dek mindahkeun alam tina alam jasad ke alam ruhani kan di alam ruhani urang urusan roh tinggalin ke bakal jasad zikirna ge kan urang teh kuari mah zikir ruhani misalnya zikir jasad Islam zikir ruhani engke urang bakal ngelengan sebab dibawa kana roh geus kudu ngabimbing ieu teh bas sudah asa yahu jelema anu ngalang-lang buana berangkat ninggalkeun jasad ndek menuju ruh as-sai'un batak di manaan as-sai'un pasti atuh sorga ieu mah jelema sorga neangan guari urang teh anu bebeneran deuk ka Allah mah anu lalampahanana teh lillahi ta'ala di lembur urang teh angan kiai namun salat nulillahi ta'ala alamun ngazakat lillahi ta'ala kiai eta lamun ngaji embungeun dibayar nya nama tilok make turga target lamun make turga target eta mah lain kiai nu kitu mangarana ronggeng mun aya kiai make target tukos kitu ngaranna ronggeng kiai hijikeun jeung sinden Karawang saiun mah lain kitu lillahi ta'ala oh sasalaman tipis teu kudu usahana mah lillahi ta'ala ditarima ge paling 10.000 barang mung kandal mah teu kudu ente ulah ente aduh la ilaha illallah eueuh di urang perkumpulan halqah riungan thariqah eueuh kuduna makan aya babacaanna khusus tujuan khusus nu ngabimbingna khusus cara ashabus supah geus ulah hayang nanaon geus abe ulah kabita neuleuh motor teu kabita neuleuh mobil teu kabita neuleuh jabatan makomo hiji we Allah lah cenah kiai ulah kos kitu cenah ngomongna kumaha cenah mun jelema kos kararitu engke ieu saha nu ngurus nagara ulah waka ngomong kitu sia teangan aya nu daekeunna goblok ye ulah sok aju ulah ngomong kitu cenah kiai beusi jelema kararitu kabeh ulah waka ngomong kos kitu aya nu endegna je digantung sieu ku aing eta sok areng ngomong kitu atuh cenah lain syariat Kangjeng Nabi cenah kos kitu mah kumaha lamun jelema kararitu kabeh ayo saha nu endegna ayo ninggalkeun warung ninggalkeun toko ninggalkeun tani ninggalkeun bisnis ninggalkeun pamajikan ibadah bae ka Gusti Allah aju cek cenah ngomong atuh mun kos kitu kabeh eta mah ulah waka ngomong kos kitu kabeh sia we endegna moal tembak sok wae parangsana naon beureuh hese ugu pan Kangjeng Nabi mah diangkat jadi rasul teh hubiba dipake ka sekolah
nyepi heula Kangjeng Nabi teh dibere embung babarengan jeung makhluk jeung jelema teh dibere embung ngadenge suara-suara jelema teh dibere tebet tangah hiji jeung jelema teh hubbiba ilayal khalaq resep nyepi datang ka Kangjeng Nabi teh naik ka Guha Hira sorangan memeh diangkat jadi rasul teh mawa bekal Kangjeng Nabi teh Zam-zam ala kadar roti ala kadar korma ala kadar pertama Kangjeng Nabi teh di ditu teh kan saminggu ke naik deui ka ditu teh jadi 12 poe naik deui 15 poe dibere resep nyorangan di Guha Hira teh eta gunung teh can pernah katincak ku jelema Kangjeng nu ngamimitianana masyaallah ibadah bae ka Gusti Allah teu hayang ngadenge jelema suara-suara studi ka Gusti Allah lempeng ka Baitullah ibadah tahanus ngaranna dibere resep kos kitu nu mah tak wajar lamun malaikat Jibril datang sebab keur nyorangan urang mah kuari can pernah riadoh di pondokna ge di pondok modern boga jaringan organisasi barang datang ka imah dek urusan agama ti mana horeng tai podol sero teu pernah tapa iya di pondok pesantren salafiyah bae kuari geus unu tapa komo di SMP lain soreng sanawiyah maksudnya lain ulah tapi lain dek urusan agama tama administrasi ulah dipotong atuh kiai sekaligus ngomongna ke administrasi kan jadi beda ubain bae aing ngomong tah engkena jadi kada demes kana dunia kada demes engkena kada dunia lah cenah kiai henteu ieu mah deuk nyeun pondok pesantren modern tapi teu kada demes kana dunia nonggeng aing mana jelemana beungeut tak kos kumaha beungeut tak kos kumaha kiai salafiyah hese ngariung asal teu dibere berkat bae haju bae ngahiung ulah sok kasinggung ieu mah deuk nyaritakeun lain nyinggung hese maksudna hese mantak neangan kiai nu asup ka Golkar lillahi ta'ala mana coba kiai na mana sia asal ikhlas atuh wal beres maksudnya ulah lain ulah berarti hese itu kelihatan hese atuh mangga bae tah mah henteu cenah nu di NU mah ikhlas mana bangetna banget mah ikhlas kumaha emang lain ge henteu cenah nu di HTI mah ieu mah dina di huruf dah maksudna kumaha kieu kudu riyadhah heula geus beres hasil riyadhah ket teu hayang kana dunia nafsuna geus bisa dielehkeun hasil riyadhah hiji waridu di deuleu agama mangga deuk dicing di NU macang caya deuk boga organisasi mangga ndek di HTI sekae ndek di hurud pede di Muhammadiyah sabodok geus ikhlas jasa aja ieu mah dek di Golkar bae lantaran ieu mun kiayan mangga asal ulah resep geus kana dunia demi agungna bangsa jeung nagara aing dek cicing di Golkar aing dek nyieun yayasan teu hayang aing mah kana dunia ieu mah bener-bener kadidik atuh mangga tuh kan hasil riyadhah heula engke karasana mahnit jelema lamun geus tersep kana dunia urang hayang deukeut tapi lamun resep bae kana dunia urang embung pokos ka Habib baheula mah urang resep jasa ka Habib teh lantaran teu resep dunia
ya sing iki mah mengkonon ka kiai deh, ka kiai ka guru baheula makan di ajeng-ajeng mama sumping kuari mah itu guru datang deui karena ke minggu kamari ku geus datang deui bejakeun aing eueuh kitu geus teu hayang ka pagejeun guru goblok ulah disalahkeun habibna ulah disalahkeun kiaina nu disalahkeun kepribadianana cinta dunia. Ajakan ngaji ku kabehan nongkrong sapeker dulur ayo orang ngararaji hayang ngararaji teu hareangeun masyarakat kunaon lain deuk ngaji di benak hatina hayang dibere di benak hatina hayang meuli ban setipan pun siang hooh bersihan riadoh ngaranna sok geura di gunung urang cicing udag ku jelema di leuweung urang cicing di udag ulah aya hayang dibere ulah hayang dunia hiji Allah as-saihu puasa teu dahar teu ginu mah gampang tapi puasa ulah hayang dunia mantak lamun hayang lu sahabat datang ka Kangjeng ya Rasulullah kenal abdi mah ieu teh hayang luhur mungguh Gusti ibadah abdi hayang dihormat ku jelema ulah menta ulah menta dihormat ku jelema satungtung sia menta moal dihormat jeung bakal dijauhan ku jelema kok konstitusi ya Rasulullah sebab dunia dipake karesep ku kabehan sia na resep atuh besi kacokot kan ku sia usahakeun sia ulah menta bahkan batul mere ge ku sia ulah ditarima coba ge mun teh diudag ku jelema coba abdi rek meraktekeun dipraktekeun ku sahabat masyaallah datang ka ngarumpul di sisi imah ya ini kamarana iya kula iya mawa iya korma iya mawa roti iya mawa iya yang kadahar ente aing mah teu hayang geus teu hayang adi tuh ente hayang kadahar bae wow antri jelema mun kuari antri ka Haji Pendi ditarima ngawarung aing teu kudu balanja ceknya lah ieu sakit tolol di teh mah rokok diberean dijual roti diberean dijual kabeh dijual nah ceknya ieu teu kudu modal emang dek tolol mah gampang asayuda hese asayuda ye kudu berangkat madak di manaan ku aso imun teh eta teh lain sembarangan nomor kedua talabatul ilmi santri eta kan santri teh ninggalkeun lembur jauh ka dulur ka indung ka bapak sanggeus cicing di pondok ngaji bae aju indung jeung bapana kadang-kadang pohoan nu kuduna mah sabulan dikiriman depan ieu mah poho sabulan setengah can dikiriman depan eta budak mah terbengkalai tadi pondok teh ya masyaallah nyana ge ngalamun bae aing siboga bapatan teh ieu aduh ya Allah ya Rabbi aja budak lah balik baik mah jatuh dikiriman balik waalaikum saji jasia balik ieu aja nanaonan sia balik tuh lain disambut nanaonan Bang kuduna makan mikir heuh aing telat ieu ieu mah lain nanaonan sia balik ge tepan eta henteu lamun nyeri hate anakna kulantaran anakna geus nujuleuna Allah ya saya mah kajian teu dibiayaan ge ku Gusti Allah ja kiaina ge mere dahar ieu ka aing tungtuna mah neumleukeun we Pak tak ieu talabatul ilmi pegatkan tina segala mah gede ganjaranana masyaallah puguh guzat mah ieu mah teh dibanan as-shaimun as-saihun lalakon ibadah ninggalkeun alam jasmani menuju alam ruhani ieu cerita tafsir as-shaimuna di jero deui atuh eta teh tadi ngalep ngaranna sakumaha dongeng tadi raki'una sajidun anu raruku kabeh jeung nu sarujud al musallun tegasna nu sarolat rakiun jeung sajidun teh teh kinaya kana salat sebab
hiji ibadah anu dirukuan kecuali salat, hiji ibadah anu disujudan kecuali salat. Dimimitian kunang tung dah nangtung mamesi kene loba anu nyaruan, tapi ketika ruku jeung sujud mah geus nu mantak nu dimaksud nama rakiun sajidun teh salat, tapi nu diomongkeun nama rakiun sajidun teh jeung qaimuna, sebab qaimun mah aya anu ngakuran tapi ruku jeung sujud mah teu aya. Nah, nu bakal dibubungah ku sorga mukminun teh anu ar-raki'un sajidun sarolat. Salat teh maksudna manembongkeun katawaduan ka Gusti Allah lantaran awal maratibit tawadu lillahi ta'ala al-qiyam awal maratibit tawadu lillahi ta'ala warruku wasatuha wasujudu goyatuha nangtung awal darajat DPDP ka Gusti Allah ruku pertengahanana sujud puncakna. Masya Allah. Jadi salat eta adalah nudukeun kana kudu tawadu. Ayana dina sujud tawaduna adalah sujud. Geus kudunya watuh anal maksud minus shalah nihayatul khudu wa ta'zim. Kebanggaan di diri urang adalah beungeut. Awak urang teh ya anu dibanggakeun ku urang beungeut. Sebab iyalah nu paling dihareup. Boga sinar beungeut teh jeung boga harisma. Urang lamun neuleuh beungeut spm, serem. Atawa beungeut jawara. Mata beureum, kumis mablang, jagot sempong. Awak kuru. Ceking teh. Eta kan urang sieun namun kuru jasa lamun lintuh jasa eta sieun. Tapi lu biasa-biasa mah awak kan teh sieun. Ieu mah kuru jasa tapi kumis gede sieun urang. Ieu jelema normal teh sieun. Morpinis. Sieun. Tah, iya. Ya, jadi kebanggaan, beungeut eta jadi kebanggaan. Jelema pang takabur teh jelema nu teu daek sujud. Sebab ieu lah teu daekeun diantelkeun kana taneuh. Saat si kasep, saat si ganteng, saat si gelis, saat si hebat, tetapi manehanana daek wudu kemudian salat Allahu Akbar diperhatikan kan ku Gusti Allah nangtung awal maratibit tawadu rukunya na Masya Allah begitu sujud beungeut sakitu dimumule jeung mulyana tapi dia diantelkeun kana taneuh. Nu mantak pang hebat-hebat nama urang lamun salat di kamar nu hebatna langsung antelkeunana kana taneuh. Di masjid mah pan kuari mah taneuh. Eueuh kuari mah marmer. Sakitu di marmeran kita teh kusu. Heueuh urang mah ke samping pang bagusna pamer. Pamer teh urang kita mah tamer. Urang tamer nyana pamer. Urang mah tamer nyana mah pamer, pamere maksudna. Samping nupang bagusna, baju nupang bagusna, sajadah nupang bagusna. Ya, di jero masjid nupang bagusna, kopiah nupang bagusna, geus kabeh pang bagusna. Salat apa ngajamin husu? Kolbuna can dibersihan mah. Lain terletak pada pakaian, pada kolbu. Nah, pakaian mana bagus deh kumaha engke kolbuna geus bersih mah ngunaheun. Ieu kolbuna. Supaya nyebut Allahu Akbar teh hiji Allahu Akbar. Allah Maha Agung. Tah supaya datang urang ka Allah Maha Agung. Salat urang teh ya bener-bener tawadu. Jadi berarti beneran salatna. Aya sahabatna Rasulullah. Salat hayang bener sih kumaha? Ti mimiti wuduna nu bener cak Kangjeng. Wuduna heula nu bener. Lamun wuduna bener salat teh bakal bener. Tu wuduna ge teu bener. Sakumaha papatong hisang.
wudu teh salat ge wal bener wuduna heula nu rapi hadirkeun beres salat mudahan bakal ieu kahuswanana engke ku Allah dibere aqrabu ma yakunul abdu ayakuna sajidan pang deket-deket da kaayaan hamba keur sujud ka Allah. Ketika orang keur sujud deketnya sarta ka Gusti sebab orang dek nempelkeun beungeut kana taneuh mun deuk menta orang keur sujud ka Allah keur sujud Kangjeng Nabi ka kuping doana la usi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsi keur sujud Kangjeng Nabi a'udzu keur sujud Kangjeng Nabi a'udzu biridaka min sukhtika wa bi mu'amatika ridha mu'afatika la usi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsi Kangjeng Nabi keur sujud kan maca eta ya Allah ya Rabb urang ge mangtak naon sih urang keur sujud majikan kan ngadengekeun wah kaji kunaon ceurik majikan ge baktara milu nya ge milu ceurik ajeuna urang hayang seuri bae sia naon milu ceurik di kakak itu ceurik bari sujud hayang naon goblok peta keur sujud urang naon kabutuh urang masyaallah ar-raki'un as-sajidun salat beungeut tuh sakieu mulyana dimumulai ku urang tapi daek dipake sujud geus sorga iyalah ar-raki'un as-sajidun masyaallah al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar urang nu nyaritakeun salat nya ieu keur carita we heulanan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu salatna 2 rakaat nya mah penting sholli sunat tahajud rakaatin Allahu akbar 2 rakaat doang ngan saquran bismillahirrahmanirrahim alif lam dzalikal kitab la raiba fihi lil muttaqin alladziina yu'minuna bil ghaibi ruku engke wal yatalattaf wala yushriku ahada Allahu akbar. Rakaat kedua wal yatalattaf datang ke qul a'udzu birabbin nas Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu Sayyidina Umar salatna sarua 2 rakaat saquran Sayyidina Utsman mah sarakaat saquran jadi 2 rakaat teh 2 Quran ulah loba omong anu saja nya ieu mah urang asa urang nyaho bae mah heulanannya ulah loba omong eungap kadengena lu bentak Sayyidina Utsman mah gelarna ge Zinnurain teh ngabogaan 2 cahaya sebab nikahna ka putri Kangjeng 2 diborong Sayyidina Utsman ye koya pupus nikah ka Ummu Kulsum tak Ummu Kulsum pupus nikah ka Siti Ruqayyah eta Sayyidina Utsman mentak Zinnurain perintah ku Gusti Allah ti Gusti Allah kawinkeun deui ka putra Anjeun Muhammad sebab naon salat tahajudna sarakaat saquran jadi 2 rakaat 2 Quran percis kos urang mah kitu murigak bulu ngadengena ya Allah ya Rabb Zinnurain masyaallah karim saya nyaritakeun ada tuh sarua Sayyidina Ali ge kos kitu badak Khulafaur Rasyidin kumaha nandinganana ye
ese ngomongkeun anak urang insyaallah kari kabladina dihitung kurang dihitung pembacaan lamun hayang tamat teh hayang tamat coba kurang dikejar lamun urang sajud seperempat menit seperempat jam berarti kan sajam seberapa 60 menit insyaallah dan sekolah teh naik bareng budaknya kunaon kadinya jawabanana inditkeun pod jadi berarti sajam seberapa 4 juz sajam 4 juz jadi lamun 60 juz teh ya lamun 60 juz sabaraha jaman eta keur dikejar ku urang teh saparapat jam nah lamun hayang rine kan setengah jam kurang sajud teh setengah jam sok geura baca kurang setengah jam kula masuk ngitung cek aing maca Quran coba ya lamun dulu lamun saparapat jam wah bisa ngabuncal-buncal mus mun aya jelema bisa kan capek 20 rada deres setengah jam normal eta nu lancar setengah jam normal aing ngeunaheunana mah atuh sajam lamun sajam sajuz atuh berarti lamun hayang 60 juz 30 juz tambahan lah mah lamun maksudna dua kali tamatan tah sarakaat diudag kurang jadi berarti 60 juz 30 juz eta kan hese tah ngudagna moal ka udag geus kurang moal bisa nuturkeun Sina Utsman Sina Abu Bakar Siddiq moal bisa oh nyana mah lain alam ieu ngalengkah ke alam ruhani okos adzan Ki Bilal lamun didengekeun ku urang 60 km kadang Ki Bilal suarana Allahu akbar Allahu akbar 60 kilo kadenge kaselan berarti kan coba Haji Pendi tidak adzan ayo coba di luar eta ngadenge bae kotok anjing bikin kasia kotok batur Bilal 60 kilo Masya Allah karim moal bisa diukur kukumaha ge eta mah suara karomah tah mah suara karomah jelema keur ngangon kararieu bae jelema anu keur di sisi jalan kararieu nu di imah kararieu Ki Bilal eta begitu adzan Masya Allah nu teu ngajawab buabeh dihitung 30 kilo suara karomah tah mah ku ari ge urang bisa make HP streaming bener teh ngomong eta streaming tah mah baju awewe streaming aduh Gusti Allah ieu keur carita karomah mal ka udag urang teh mah geus alam nang asayyun arrakiun sajidun aduh masyaallah pokoknya orang menceritakan sahabat-sahabat tentang maca Quran orang geus tinggal tabena bae mangga hese urang hayang istiqomah bagi hese maca Quran Al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar anu bakal dibere pangbubungan surga teh mukminun anu selalu merentahkeun kahadean ma'ruf nomor hiji adalah iman merentahkeun iman wa nahuna 'anil munkar anu ngalarang tina munkar hulu munkar adalah kafir berarti merentah iman ngalarang kafir eta kapan pang gede nah pagawean lamun urang nita iman ngalarang kafir ka jelema nu kafir timbul bakal naribut nanti jawab peperangan al-amiruna bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar perang kajen hukum lagi hiji-hiji atuh hiji-hiji heula al-amiruna bil ma'ruf merentahkeun kahadean
dimimitian ku marenta iman belah dituna marenta ulah maksiat marenta kana keadaan ibadah wa nahuna anil munkar nu berat mah nyegah tina munkar entak lamun teu disederhanakeun ribut diunggal negara kajian kumaha sebab ieu perintah amr ma'ruf nahi munkar kuari dibalik kuari mah amar munkar nahi ma'ruf dari boh merentah munkar nalarang ma'ruf kuari kuari dilobang kuari ya Allah ya Rabb geus urang atuh mah sabisa urang bae amiruna bil ma'ruf sabisa urang naon nu kurang bisa diparentakeun jeung naon nu kurang bisa dilarang cara urang bae melalui pengajian melalui rajaban maulidan jeung sajabana urang terapkeun al amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar sabisa-bisa urang sebab teu bisa kuari melalui birokrasi di negara geus lepas negara tina amar ma'ruf nahi munkar lepas nyana mah geus teu urusan amar ma'ruf nahi munkar geus lepas masyaallah karim lepas urusan nyana mah APBD APBN proyek urusan agama eueuh sebentak ditegoran ku Gusti Allah banjir angin gempa tegor ku Gusti Allah ulah kamalina anteuing sia teh hari rub teh marukan kumaha kos pangeran bae sia aing nyeun langit aing nyeun bumi aing nyeun sia aing nyeun Quran kus sia ditoler-toler aing na aya sia na nyeun aing podaran sia ku aing dialingan ku Allah banjir elingan deh ku Allah ayo gempa elingan deh angin orang zikir teh keur waktu aya gempa bae subhanallah eureun bae gempa seserian deui banjir subhanallah masyaallah la ilaha illallah eureun bae banjir eureun deui sak Allah teh banjir kendi gitu ku aing ieu teu ditahayu ibadah ka Gusti Allah jadi pamarentah da we de nu nitah nu nitah kembalilah kepada Allah DPR teh endahan pasini be jeung pasini hayu nitahan coba tuh ditahan babalik ka Gusti Allah lobakeun istighfar jadi urang ngeunaheun gitu tang ngadengena we nu ngahayu kejadian alam asal banjir kejadian alam gempa kejadian alam angin kejadian alam kabeh kejadian alam we kanu bogana ka ditu masyaallah ya al amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah jeung jelema-jelema nu ngaraksa kana batasan Gusti Allah maksudna batasan teh li akamihi tegasna manu ngajagaan kana hukum-hukum Allah bil amali biha ku ngamalkeun kana hukum-hukum Allah mun hayang nyaho gede nah hukum sapotong ayat ieu wal hafizuna li hududillah sapotong ayat eta tah sakitu tah nyaho bakal gede dah hukum Allah emang kumaha nu ngajagaan kana hukum Allah teh disebut taklif ari taklif teh pamerdih teh perintah kabagi dua aya ibadah disebut ubudiyah aya muamalah ibadah ya ieu teh urusanana tatalina jeung salat
jin betul ke dina fikih babus sholat jeung nu patali kana sholat wuduna jeung patali kana syaratna jeung patali jeung pembatalanana ieu lah hafizuna li hududillah hite sholat engke sholat lagi aya fardu aya nu sunnah aya nu makruh anu haram oh ieu hafizuna li hududillah puasa bagian ibadah puasa ieu kan puasa tah geus naon teh hartina puasa kemudian puasa nu farduna nu mana puasa nu sunahna nu mana aturan-aturan puasana kumaha dibuat bae ke babus saum hafizuna li hududillah salat puasa zakat sarua dijieun kana fikih babus zakat haji babul haji ya Allah ya Rabb ieu dah wal hafizuna li hududillah jadilah bagian ubudiyah jieun bab ieu menang nyokot tidak hafizuna li hududillah aya bab salat jeung nu ta'alluq kana salat bab puasa jeung nu ta'alluq kana puasa bab zakat jeung nu ta'alluq kana zakat bab haji jeung nu ta'alluq kana haji ya karim ieu wal hafizuna li hududillah sebab li ahkam kuari bagian muamalat eta aya anu patali jeung usul asolah jeung anu gair asolah nu asolah ieu adalah bagian kana hawasul khamis panca indra teh kabagina 5 atuh panca teh 5 indra jadi indra nu 5 mana hiji-hijina mazuqat rasa malmusat ieu tah masmuat ieu teh ceuli masmumat ieu teh irung mubsorot ieu lah mata dijieun dina fikih engke nu patali jeung mazuqat patali jeung mazuqat teh rasa berarti ieu urusanana kadaharan jeung inuman eta lah mazuqat ayalah ke di fikih babut ta'am berikut jeung surbi-surbina lah geus lamun carita ta'am engke kabagi ka dituna aya nu nabat aya nu hayawan geus lamun nu nabat carana pertanian kumaha eta fikih ka dituna lamun anu hayawan kabelah dituna engke aya anu hayawan urusan mencitna urusan nu dijadikeun udhiyahna urusan anu dijadikeun buronanana jeung sajabana dijieun engke babna tina mazuqat jokotna masyaallah isap potong ayat wal hafizuna li hududillah mal geus setengah magrib ayo sia mazuqat tadina fikih teh lamun urang ngarti mah ya ngarti oh ieu babut ta'am oh mazuqat berarti muamalah oh huluna namun urang nyaritakeun ieu teh babus saum oh ieu teh bab ubudiyah ngaranna tina wal hafizuna li hududillah berarti patali jeung puasa ubudiyah bedana muamalah jeung ubudiyah naon ari muamalah mah limaslahatin mar'iyatin lidin lain gitu lah limaslahatin duniawiyah ari ubudiyah mah lain ka maslahatan bangsa dunia lain kemaslahatan bangsa do bal libasohila mar'iyah din balik ke kemaslahatan agama ubudiyah jadi nyaritakeun ubudiyah mah nyaritakeun kemaslahatan agama ujung-ujungna akhirat langsung ke bajang patalina jeung urang mahdoh disebutna urang nyaritakeun salat urusanana pribadi urang jeung Allah urang nyaritakeun puasa pribadi urang jeung Allah urang nyaritakeun zakat pribadi urang jeung Allah urang nyaritakeun haji pribadi urang jeung Allah tah eta ubudiyah ngaranna urusanana pribadi urusanana jeung akhirat urusan dunia geus teu urusan duniana engke patalina teh mah jeung hukum di mana-mana ka urusanana mun ngacaukeun karak aya sanksi muamalah mah urusan dunia ya nu tadi tah mazuqat tina cicip rasa berarti kan urusanana dahareun inumeun ku ari malmusat teh nu diragap teh baju taragapeun malmusat geus mana nu haram dipake jeung mana nu meunang dipake ieu baju pakaian asupna malmusat wal hafizuna li hududillah aya aturanana anu dipake ku urang teh aya nu haram aya nu halal
gitu kene barang-barang malbusat sendok piring pinggan jeung sajabana barang-barang dapur mana nu halal jeung mana nu haram istimalna malmusat karana termasuk awewe apa mana nu haram ditoel jeung mana nu wajib ditoel usia masa kos kitu behudang dan aya nu haram kurang diusap na malmusat tah dengen aya nu meunang kurang dicekel ka anak atuh ka dulur maharap aya anu wajib kurang dicekel na lamun anak kok urang ngagusur bae ka ieu geus teu kuat jasanya urang geus teu make calana ieu kula ieu tah eta eta malmusat karana tah eta berarti kan babna bab wiko bab jima geus lamun bab jima marana malmusat kadituna teh kan berenana kudu aya bab nikah geus lamun aya bab nikah nu ta'alluq kana nikah babna engkena mahar bab imah bab kitu napakah tuh dijieun dan pikir tina malmusat kabelah dituna engke anu muzilah lin nikah anu ngaleungitkeun kana nikah tolak berarti engke kadituna tolak teh kabagi-bagi tolak bain kubro dan sebagainya engke kadituna aya anu ngaleungitkeun dengan cara sumpah ilah dengan sumpah zihar dan lain sebagainya eta pikir di huluna mah wal hafizuna li hududillah patalina jeung malmusat jieun babna sabaraha puluh kitab wal hafizuna malah geus datang ka magrib malah ayo sia karake madukot nomor kedua malmusat nomor katiluna masmumat nu kaambe naon nu kaambe ku urang aya nu halal anu haram aya nu makruh urang teh lamun nyium pamajikan diciumkan di ambean sunah menang ganjaran tapi lamun dihandapeun bujal ka handap udah coba-coba ambean ku sia buka di ambean eleh ke bodongkol mah tah ieu mas kumaha teh aturan-aturanana dibere dijieun babna dina fikih ya karim doh madzuqat malmusat kemudian ayeuna mah masmumat wari masmuat nu kadenge ku ceuli mana nu meunang didenge cek fikih mana nu haram didenge mana nu makruh didenge kitu keneh mun sorot mana anu meunang dideuleu mana anu haram dideuleu mana anu makruh dideuleu geus diatur dina fikih ieu sakadar wal hafizuna li hududillah eta keur katali jeung shalah ku hari patali jeung tabaiyah teh urusan muamalah ngan bangsa tabai nah ieu teh urusanana aya anu hak milik jadina aya anu luar milik aya anu jadi milik ya dengan sendirina aya anu wajib jadi ngamilik kudu jadi sabab kudu jadi naon kitu ngaranna dibere aya dan lain diatur jadi milik ku sebab jual beli B ngaranna dijieun engke dina fikih babul bai kabelah dituna B teh aya bai bil ain wa ain bil ain benda jeung benda aya anu daen bil ain aya anu ain bidaen aya anu daen bidaen nu mana nu meunang jeung nu teu meunang geus diatur napi ngajual daen bidaen hutang kana hutang teu sah ngajual kuari urusanana ain bidaen bizimah kredit anu dua harga teu sah geus diatur ku agama wal hafizuna li hududillah geus diatur kabelah dituna engke aya anu urusanana rohnu urusanana ijalah urusanana bab muamalah milik anu ngabistikeun kana jadi milik ieu urusanana waris tina waris ke jadi tina ahli waris ke jadi hibat jadi wasiat yang sajabana di dieun bab ieu tina wal hafizuna li hududillah masyaallah karim. Nah kabelah dieuna aya hak gonimah fae dan lain sebagainya
eta teh kakarage kasupkeun kana jalbil manafi sedangkeun qabla dituna daril mafasid dua hukum teh lamun teu jalbil masoleh daril mafasid urang carita keur jalbil masoleh tak kitu panjangna sabaraha puluh kitab sabaraha ratus jilid bab-bab bae tadi tangges pohara tah namun ku urang diatur rinci sedemikian rupa bakal nyaho urang panyokotanana ieu dia panyokotanana ieu dia engke urang milihan kitab ieu mah kieu ngomentar kitab ieu ngomentar kieu ngomentar kita aya huluna wal hafizuna li hududillah ya Allah engke anu dafil mador nah dafil mador teh ya urusanana aya anu hifdzul nasal hifdzul mal hifdzul ansab hifdzul ukul ieu dafil mador teu meunang dirusak harta berarti kudu hifdzul amwal cara ngajaga harta dijieun ku urang aturan-aturanana. Kemudian ansab turunan hifdzul ansab nasab berarti kan kudu dijaga ku urang ketika urang tengah jaga turunan kena sanksi tuh kan andai kata urang ngarusak harta cara ngarusak harta aya nu iklan anu kopiah keur iklan jelas-jelasan berarti kan maling lamun anu sasamaran berarti kan nyopet kan aya aturanana iya karim geus lamun ayeuna jelas-jelasan kumaha hukumna dina fikih nah sarikoh ngaranna lamun ayeuna sasamaran eta ngaranna copet kosi eta copet ngaranna dah atuh aya aturan-aturanna eta tidak hifdzul amwal ajalah hifdzul abdan badan urang teh kapan kudu dijaga diriksa ketika dirusak berarti kan kena sanksina aya anu ngarusak awak sagalbang awak kulli nafsin berarti kan sawak sabelegejer berarti kan di ditu teh aya babna engke bab teh engke bab kisos bab had bab dan lain sebagainya lamun ba'dil abdan ngan curug doang ngan leungeun doang engke kan di ditu berarti naon tah bab had jeung sajabana masyaallah hifdzul amwal hifdzul ansab hifdzul ukul akal teu meunang dirusak dengan cara kumaha bae akal dirusak teh mabok narkoba kena sanksi kumaha sangsina dijieun bab dang daril mafasid nah iyalah wanahuna wal hafizuna li hududillah anu ngajaga ngariksa kana sapirang-pirang batasan Gusti Allah tegasna ngamalkeun hukum-hukum Allah urang kudu sadar lamun cek agama haram geus bae kudu mah haram lamun cek agama halal kudu mah halal saeukeun sanakeun ku urang ieu mah makruh hayu tina ubudiyah tina muamalah engkena dijadikeun bae 5 opat geus ubudiyah tina muamalah munakahat jinayat jeung jinayah opat jadi ngajukan kajonteun ka luar negeri kajonteun ka mana bae nyaritakeun fikih mah hulu nangan opat doang hiji ubudiyah nomor kedua muamalah nomor katilu munakahat nomor kaopat jinayat ieu dan dina ayat teh ieu wal hafizuna li hududillah sakitu doang geus talar ieu teu bisa kabeh talar ieu teu bisa kabeh hese al-hafizuna li hududillah ya Allah maha kawasa Allah maha besar Allah maha segala-gala Allah dengan sekelumit bahasa Gusti wal hafizuna li hududillah tapi kerangkum kabeh kerampid kabeh pikih sab pikih kabeh sadunya aya kabeh di jero ayat wal hafizuna li hududillah no opat hulu teh tadi hiji ubudiyah dua munakahat tilu dua muamalah tilu munakahat opat jinayah tidinya dijieun bab puluhan kitab disarahan deui ya Allah ya Rabb
nu jelas mukminun anu wal hafizuna li hududillah ngajaga ngariksa ngamalkeun kana hukum-hukum Allah nyangakeun sadaya-daya kumaha cak Allah bae abdi banggeus percaya bae cak Allah haram-haram cak Allah wajib-wajib cak Allah sunah-sunah geus moal aya ruka-reka eta mah hawa nafsu teh mah nu kitu ngaranna cek Allah salat wajib abdi bandek ngalaksanakeun cek Allah zakat wajib abdi bandek cek Allah puasa teh Ramadan wajib mangga haji kitu keneh aya lain dilarang mah ku pamarentah basa aya korona tuh bandek bae kitu teh tuh nya henteu kau di bah iya urusan-urusan nu dilarang soal jual beli di muamalah hambalah ya muamalah kitu keneh munakat mana kitu keneh jinayat abdi mandek nurut be ka Gusti Allah jahirup malila di alam dunia nah wal hafizuna li hududillah ngamalkeun kana hukum-hukum Allah ieu anu bakal menang pangbubung wa basyiril mu'minin bungakeun ku anjeun Muhammad para mukminin sarana bere bil jannati surga ya Allah mukminin anu boga karakter at-taibuna al-abidun al-hamidun as-sa'ihun ar-raki'un as-sajidun al-amirun bil ma'ruf wan nahun 'anil munkari wal hafizuna li hududillah etalah anu bakal dibere pangbubunga surga wa basyiril mu'minin mudah-mudahan urang kabehan dibere bisa muka mata hati urang sehingga urang bisa ngamalkeun ayat at-taibuna sampai dia jeung urang nemah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala hingga urang dibere ku Gusti Allah pangbubungah urang kabehan bakal dibere surga kabeh asup ka surga kabeh berangkat menuju surga